Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tarik kene hujan daripada ngajawab salam. Didoakeun anu hadir di Kang Haji Adrian barokah rizkina sadaya. Paranjang yuswana amin. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Shadaqallahul azim alaya. Al-Mukarramun para alim ulama usip beri pika hormat. Pangersa Bapak Bupati, mewah Ibu Ceh Haji Ela, hormat dari sim kuring sok poho kana ngaran. Pangersa Kang Haji Adrian, anggota dewan fraksi Gerindra. Bapak Zul, Bapak Ketua Dewan. Oke, Teh Tuti, Ibu Wakil, Teh Haji, kulawargi besar Kang Haji Adrian, putra putri yang tercinta subhanallah. Bunda Ika, indung simkuring, hormatin simkuring, kum di dieu seueur teuing saur Pak Bupati anu kedah disebat namina hiji-hiji moal dongeng politik Pak Bupati. Ayeuna mah dongengna puasa. Nu enggeus dongeng politik sok dipanggil ku Bawaslu. Jadi ayeuna dongengna dongeng Ramadan. Apa itu Ramadan? Intinya eta. Saya berdoa ibu-ibunya yang hadir solehah semua. Bapak-bapaknya soleh semua, amin. Pak Haji, kuring teh bingung tadi. Amanat ti Kang Deden, ji dongengna persatuan dan kesatuan. Ari saur Kang Haji Adrian, ji dongengna istri solehah. Cek kuring nu mana nu bener, waktu tinggal 10 menit deui. Jadi lamun kitu geus dongengna kumaha cek kuring bae. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Orang dongeng 10 menit betah teu betah eureun. Ramadan menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab disebutnya bulan bengkel. Menurut Menteri Agama yang sekarang, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, disebutnya bulan persatuan. Kang Haji Dian, Pak Bupati, di ujung ceramahnya menyampaikan, hilangkan perbedaan, jadikan Kuningan bersatu untuk lebih melesat dalam rangkaian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Amin. Pak Haji, saya mau berbicara kenapa Ramadan disebut bulan bengkel oleh Profesor Dr. Quraisy. Seandainya perjalanan kendaraan 11 bulan tidak servis, maka yakin kendaraan itu akan cepat rusak dan aus. Maka Ramadan sebagai kawah candra di muka untuk menjadikan kita lebih baik adalah bengkel terbaik dari rangkaian 12 bulan yang ada. Eureun heula dina bulan Ramadan. Kapan lagi kita ngaji Quran kalau tidak memaksimalkan Ramadan? Kapan lagi kita bersedekah kalau tidak di dalam bulan Ramadan? Kapan lagi kita berjamaah sholat taraweh
Biasanya sholat lebih banyak masing-masing. Tapi di dalam Ramadan, masya, ibu-ibu nutara mairan salakina, nyiapkeun cai jang minum salaki, dina Ramadan, mempersiapkan diri. Ngadadak saroleha, amin. Paji gitu, betapa bahagianya Ramadan. Subhanallah, masya Allah. Ibu, tiket untuk pertama kali ibu masuk surga, idza sholatil mar'atu khamsaha, yang kedua wasama syahraha, wanita yang mampu melaksanakan bulan Ramadan pada bulannya. Subhanallah, masya Allah. Insya Allah ini Teh Haji akan menjadi pembimbing kita menuju surganya Allah semuanya. Karena kata Rasulullah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Pek ibu-ibu arasuk kana surgana Allah, sahur Allah. Min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga yang mana yang kau inginkan. Dengan catatan, idza sholatil mar'atu khamsaha, yang kedua, wasama syahraha, wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Wa ata'at zaujaha, wanita yang selalu taat terhadap suaminya insyaallah. Kang Haji Adrian, pesannya saya sudah sampaikan. Ibu-ibuna saroleha, balager. Bu, saya tanya, ibu di antara yang hadir aya keneh teu di bulan Ramadan sok bawel ka salaki? Puguh-puguh can usum wayah balanja, geus ayeuna bae geuwat balanjana engke mariweuh capek panas. Aya nu kitu aya? Meuli baju lebarana ayeuna bae teu kudu ngengke-ngengke lieur engke mah aya nu kitu aya? Eta disebutna awewe bawel. Tapi Kang Haji Adrian, awewe bawel sakumaha aba bawelna, kade dina Islam diatur wala tadrib bil wajah, tidak boleh dipukul bagian wajah. Aya nu harus bunda kasim kuring, lamun teu meunang beungeut aji, meunang bujurna teu meunang. Sabab eta mafhum alaihna, wanita tidak boleh. KDRT disebut lagi cek tukang polisi mah. Hidup ibu-ibu. Atau kompak aing mah, hidup ibu-ibu. Titah diogok ku Kang Haji Adrian. Wala tuqabbih, teu meunang dicarekan. Ditampiling teu meunang, dicarekan teu meunang. Subhanallah. Terus kumaha? Pak Haji, urang cenah boga pamajikan rada bawel. Lamun boga pamajikan bawel, harita ge pernah adeden inspektorat aya nu harus ka sim kuring. Ji urang ge boga cenah pamajikan bawel, carana kumaha cenah hayang diantisipasi. Cek sim kuring teh lamun boga pamajikan bawel, dicarekan teu meunang, ditampiling teu meunang. Kuduna bawa ka toko emas. Satuju Ibu? Satuju dibawa ka toko emas, satuju. Bawa beka ditutup ka toko macan atau ka toko naon jalan Siluwangi lah nu ngajajar toko emas. Pangmelikeun 10 gram. Lamun geus dipangmelikeun emas anggar bawel, engke malam Jumat Kaliwon neangan dina Ramadan geura tungtun pamajikan ibu kana gigireun sumur tas Isa. Terus kumaha? Kunculungkeun. Lamun geus dikunculungkeun tungguan ku ibu nu kaluar ti jero sumur kira-kira pamajikan teh jurig. Jurig ditanya ku salakina cenah jurig, nah maneh nu kaluar ti jero sumur selain pamajikan urang? Si jurig ngajawab, abdi tos 20 tahun ngantosan ieu sumur teh. Nuju adem ayam di lebet sumurnya lira, ujug-ujug cenah istri akang ngiring lebet. Ternyata istri akang bawel di jero sumur ge ngawak-wak we. Jadi aing teu kuat kitu ngomong teh. Jadi awewe bawelna boro-boro salaki, juri ge treseupeun. Hidup bapak-bapak. Jamaah rahimakumullah, Ramadan pembelajaran. Tapi ada sesuatu Pak Bupati yang harus kita garis bawahi dalam Ramadan. Apa itu? Dalam Al-Quran surat Fatir 32 yang ayatnya tadi saya baca, itu poinnya. Kata Allah, "Tsumma aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Saterusna kaula geus ngawariskeun ka anjeun Muhammad naon Alkitab Al-Qur'an. Sekali lagi, Alkitab itu yang dimaksud Al-Qur'an. Yang mana kita tahu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah tahu bahwa Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi jarang sekali kita memegang Quran karena kita disibukkan dengan memegang handphone sekarang. Kapan lagi megang Quran kalau kita tidak dalam bulan Ramadan? Kita tidak yakin bahwa kita akan berhadapan dengan Ramadan berikutnya. Wallahu alam hidup atau tidak kita. Mungkin kita sudah tidak ada, Ramadan akan tetap berjalan. Jadi manfaatkan Ramadan sebaik mungkin.
sebagai ajang pendidikan, sebagai ajang bersedekah, sebagai ajang untuk memperbaiki diri, sebagai ajang persatuan dan kesatuan, menjadikan Kabupaten Kuningan lebih barokah dan lebih dirahmati. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kata Quran, setelah aku turunkan Al-Quran ini ada 3 kelompok manusia. Di mana 3 kelompok manusia ini ada yang satu, faminhum dzalimun li nafsih. Sahur Quran, alladzina astafaina. Quran ini diturunkan untuk alladzina astafaina min ibadina. Untuk orang-orang yang aku pilih dari seluruh hamba-hambaku. Coba bayangkan, mudah-mudahan orang kalebet karena hamba anu dipilih ku Gusti Allah cek surat Fatir. Amin gitu. Terus kumaha apa Haji? Ayat 3 kelompok keneh anu diriwayatkeun sahur Quran kahiji. Ayat jalmi anu faminhum dzalimun li nafsih. Jalmi nu ngadoliman kana dina numan tangur. Numan tangur kumaha? Di piorang salat teu salat, di piorang zakat teu zakat, sedekah henteu, puasa henteu, eta faminhum dzalimun li nafsih. Nu kadua, wa minhum muqtasid. Muqtasid teh kira-kira jalma anu hare-hare, kira-kira jalma anu suek-suekan, keur kayang salat, keur teu kayang mah teu, keur kayang puasa, keur teu kayang mah teu, keur kayang zakat, keur teu kayang mah teu. Subhanallah, kita sudah bisa melihat barusan betapa hebatnya kekuatan sedekah yang dilakukan keluarga Puspita Teh Haji. Subhanallah, Masya Allah, jangan berhenti, lanjutkan, insya Allah rezekinya bertambah. Yakin di Saudi Arabia, Bu, saya mau cerita sedikit. Kalau orang kaya sekaya Kang Haji Ardian, satu orang dikumpulkan setiap sore diberikan uang 500.000 satu orang, yang datangnya 5.000. Udah gitu dibagi makan free semua. Subhan, Masya. Apakah mereka dikurangi rezekinya? Tidak. Sebagaimana Kang Haji Adrian diberikan, ternyata dibukakan kerannya, Allah tekan rezekinya lebih deras sehingga usahanya begitu banyak. Ini kenang-kenangan dari Pak Bupati. Ini apa namanya, Kang? Lah pokoknya nama iya lah gitu tah. Ieu teh kadang-kadang ti Bupati. Ini adalah satu tambahan setelah arunika, setelah rest area. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan power of sedekah yang Kang Haji Dian lakukan, insya Allah. Power of silaturahmi yang dilakukan, subhanallah, masya Allah, menjadikan Puspita Group tambah barokah. Pak Bupati yang saya hormati, yang ketiga, setelah faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Siapa mereka? Sabiqum bil khairati biidznillah adalah kelompok yang benar-benar ngestokeun naon kanten karena aturan-aturan Allah. Jadi 3 kelompok, Pak. Sahur Quran, hiji jalmi anu zalim kana dirina, anu kadua jalmi anu muqtasid hare-hare, anu katilu yakin orang-orang yang taat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan juga kata Profesor Quraisy Shihab disebutkan kemarin dalam sambutannya oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Dunungan Simkuring, Pak Wakil Ibu Wakil Bupati Kang Ahmad Doni Romdoni. Jadi kalau Kang Haji Ardian mah disingkatnya HRA, Haji Rahmat Ardian. Ari Kepala Kantor Simkuring mah disingkatna teh RAH. Jadi Romdoni Haji naon kali itu teh. Pokoknya balik lah. Tapi kepala kantor aya Pak di belakang Pak Bupati sareng Kang Haji Rahmat Ardian. Subhanallah, masya Allah. Ini kebahagiaan yang tidak terhingga Pak Kang Haji Rahmat Ardian, Pak Ketua Dewan, Kasepuhan, para kiai, para alim, para ulama, ibu-ibu anu kusim kuring dipikir hormat, air resep nama resep. Tapi terakhir sekali saya ingatkan, Ramadan Allah bulan magfirah. Untuk itu Pak Quraisy menyebutkan perbanyaklah istighfar di bulan Ramadan. Sehingga kita mau berbuka pun Kang Haji Momon, Aujang selalu diinstruksikan Rasulullah untuk selalu beristighfar.
Surang pangbungah-bungahna Kang Haji, lamun geus kapireng, Bunda tos kapireng doa geus tereh buka teh geuningan. Doa nate naon istighfar. Kitu Amih Tuti, uing sok ningali tina postingan-postingan Amih Tuti sareng Pak Bupati. Subhanallah, sok amang kaditu kadi. Tah eta teh kudu seueur bari istighfaran. Ibu bapak siap istighfar siap? Memeh buka siap istighfar siap? Tangtos ari doa mak tos ditangtoskeun ku Kang Haji ketua MUI, tapi simkuring hoyong heula ngajak istighfar. Ngarah urang teh balik ti dihampura dosa ku Allah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Apal teu? Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah mangga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Next sodok kalau panjang kudana abrug-abrugan. Oh nu cakep geuning. Balik dari aing teh kaci. Naik sado kalau panjang kudana abrug-abrugan. Ari pidato ulah sok panjang-panjang sabab yakin beuteungna geus pada kukurubukan. Billahi hidayah wa taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.